Dek. Semua anu ngalekeun usap ya. Kenapa? Euy. Nek mesti beli ya. Nyaho ku nek. Maksudna nih jajarna tiga terus urut bonteng nih. Nang mau ti lebaknya. Emang ngahina. Lagi ngahinakeun mun tampo terus bonteng kieu. Aing ieu. Heeh. Oh, mangga satu kacolek. Ayeuna di benang-benang sol. Emang benang sol. Berarti. Rek menang aman aja lauk paus. Kayak aing nyokot lah ah. Teman. Nah, ngomong atuh juk aya boga. Eta ya auto terus bonteng kieu. Ya, juk mana nyokot balik ka ditu, urang di dagoan di base campnya. Urang balik lah nyokot ah. Tong latih. Artinya. Ayo itu tadi itu. Aja dong gua gini siapa? Nah, sia arek lah. Ayo kita tayo. Boga baturan teh kah ngaledek di Ah, yang aneh saruana tuh terus si pawa. Oh, pan alus tot kitu teh, jujur. Aduh hai. Da ieu teh ya, tuturus makmah di ieu teh ya, tuturus saki haur, melak Mane kaca. mah moal ngarti deh soalnya teu boga cicing. Paingan nu batur. Beak atuh. Jadi aduk nah. Ieu bari ngadaguan sikeun. Ini satu game gitu. Mau dipeting begitu satu pau kah? Pamajikan maneh kumaha itu? Pemajikan. Heeh, ngamak teh. Busuk kan? Heeh. Nyari nyahuan mah ngamek tot. Mata ku surumputan ku piko mah ge. Ayo urang apa jujur. Geus mah kes keken loba ieu nyok. Teu namun balik bakal dicarekan teh harita ya. Rek mangkat nusuk bager. Diasongkeun jejer jeung kantongna geus nimelan tempo mangkat teh gogolongna eueuh. Nya balik deui urang. Pemajikan disebut. Aduh. Capek gitu teh capek Hitong sieun ku pamajikan mah anu. Geus saduaan nih sakeken lah sugan aya. Geus tah loba. Tapi lila urang teh. Teh telepon. Tunggu jam sajam mana ini tuh ke biji-biji lah. Nah, udah contoh boga babaturan. Ulin lembangan. Cek, Sarah. Naon Cigita? Ngejar nu di mate. Boga permainan anyar, ocok adogan main yuk. Ayo, sok gerak yuk. Lah. Iya permainan teh. Oh, heeh. Nu ore-orean we. Urang sok inget ka salaki urang. Ka oraina apa ka salakina? Geus tong dibahas. Urang main we ayeuna mah. Gas. Anjir, nu urang dihandap keneh geuninganan. Sarua. Udag. Hayu atuh udag. Anjir ka udag euy. Geuning urang mah dihandap keneh. Nya atuh. Karena naonnya? Ece aya itu saha culun. Mana? Cek urang dangdanan ameh aya baturna arurang ulin teh. Hayu atuh. Siap. Ieu atuh hei. Kan ieu buru calik di dieu. Naon? Nyana ka mana ulin teh sorangan wae. Heuheuhna. Jangan teh kamari teh ulin teh ka itu ka sawah dengan para ayam kakak di jarilan batur. Kumaha teh lamun abdi eta ulin jeung eta ieu. Tapi aya syaratna. Syaratna naon? Ada deh. Ayo lah. Hayu atuh. Kudu Gerak kieu wae teh, babaturan kudu kieu. Ya, kudu kieu. Ih, tetenya gede. Getek. Kelada asa anu kurang. Nya naon? Hayu dia kelada ka dieu. Kumaha atuh buru hat? Kela atuh, lana lah kacamatana. Sok.
Geus. Pahit. Plok rada. Gusti. Nges ah. Ini kieu teh inget teh. Kadeda. Geus. Geus nya. Geus. Geus kieu teh. Tah, ari kieu mah pan geulis. Atuh. Rek main udah di apa rek jalan-jalan. Jalan-jalan ya nama. Kalau ini jalan-jalan aja bosan. Atuh ayo. Kelak ngunci lapang tok. Kemana atuh Jeng? Jalan-jalan we. Ayo orang jalan-jalan. Oke lah. Urang teh boga motor, kena motor ada capek lempang mah. Ya tuh coklat. Ayo atuh coklat. Tak iya teh motor teh. Oh iya. Ayo orang jalan-jalan. Ayo gas. Yuk. Kelak. TikTokan ayo. Heeh, sok buru. Yuk. Yo, lain bisa harayang nyahonya ieu mah. Heeh. Nu kieu nu ngaranna harenong teh. Ngeunah teu? Pedo atuh. Yang atuh yang wis asaan wis. Yang. Pahit anjing. Make nyebut anjing. Kada pahit. Baheula mah ngeunah itu keur tahun 70 mah ngan teuing ayeuna mah da geus tahun 2000 sabaraha. Terus di-update sih kana mah. Beda umur. Beda zaman. Kamari teh urang teh korek ngaladahar tapi make ngaheureuyan budak culun nu goblok teh nya. Ting nomor kabelah ditu mah aya. Teh di mana? Kacapi ala sudah. Di belah ditu seutik. Urang sasulah. Ayo. Aing masa kapung masuk hayang jadi jelema beunghar. Kajingan jadi jelema beung. Supaya hayang barang darat teh kudu ngalanu uwa anu entur. Nyaho. Tinggal meuli jadi jelema beunghar mah. Da lieur ning. Buat bangor oge jadi jelema beunghar mah jadi masalah. Mana itu mah? Ya ampun deh anjing. Apel Madura? Teu naon apel Madura anjing nu saha. Sampeurkeun mah. Asli ieu mah kudu disampeurkeun gaskeun ieu mah. Oi, naon atuh? Itu besok batur manten. Alah atuh kalem heula. Saha eta saha? Aya teh di dieu keur naon teh? Saha aa? Sahara jadi beda tinggal mati. Aji kuat gagah gitu eta. Bedanya heuh. Anda tengah jatah aing bae. Tengah jatah aing. Ante kurang salaman lah kabeh nama. Salaman atuh. Mangga. Muah. Was. Lain. Keur naraon di dieu teh? Keur caricing. Oh, dah serem gitu sarana.
angkot kaserem gitu anjing sorana. Heueuh nya eta nya. Tapi eueuh kumisan eueuh janggotan. Ngan aneh teh. Katana anuna aya. Heueuh aneh teh sorana kos lalaki. Mending teh sigeuna kitu teh. Ah keserak Cabak mana? bari. Bener. Kerserak bener. Panenna mah loba penyakit Cabak keserak. bari kabur. Kenana? Urang langsung kabur ka cabak. Ajaran. Ayo. Buka salah eta teh. Amal mungkin ngarora kene mal mungkin. Teh orang mana tuh aslina? Orang di. Mungkin kayak abi amang ngadinya badai lajang lain apa badai nangan lebokeun. Lah ayo. Mangga. Atuh tadi tuh sok kesalaman nuncan salaman. Wis sesalaman lah wis. Kabur. Urang teh malu ieu. Laporan. Asli itu. Asli. Asli. Tukang ngenit. Kali ya, tiga teh euy. Terus keubeul budak teh. Lelet. Carekan mun aya mah. Boboskeun ku aing teh kurang lagi lah. Boboskeun. Cuman. Hei. Nah, geningan. Adieu. Asa heubeul maneh Ken. Mana asal lelet deui Ken. Heeh tadi nyepat ke Jenta em teh hadewe ka imah euy. Kayak mah datang. Heeh da pamajikan lapor gendungna. Pas kiriman we duit nih. Heeh. Aja kurang teh duit dikirim mah dikana imahkeun. Terus Tadi teh datang ka imah eta teh. Ngodot. Apa sorangan yang mal bulan ngirim ku aing pake nguseuh. salah nama mana ya wah nasa ketik acan. Meureun gede ngirim teh. Tah, hampura euy sukan mah nek gawe heula duh tapi toha di ngadat teh. Kemarin kumaha Ustaz? Hanya sok keduaan, kurang dibikeun di jeur mah ge. Alhamdulillah rabbil alamin aing menang warisan euy. Coba bawa. Jadi itu beli kurang kan meureunnan? Hah? Heeh. Mana sukan mangkat jadi? Mangkat. Heeh, kan sing salaman teh di jalanannya. Orang mangkat ya bega satu di jeur parenangnya. Ada orang rek balik ke lain itu. Enggak usah lah. Ya, Kalau sing salaman teh nuhun di jajar ya. heeh.